asa-asa palai naon kedakeun satarabasna ulah rek jadi pikiran atawa jadi lamunan nu geulis semunu nguyung kedakeun mun aya kahayang sok atuh gerawak ca enggak gerak balaka namun anjeun geus teu suka akang moal rek mamaksa meureun ieu geus milikna urang kudu pepegatan anjeun jadi meureun randa akang nu jadi duda nyarios nu saniratong asa-asa palai naon kedakeun satarabasna ulah rek loba pikiran atawa jadi lamunan nu geulis semunu nguyung kedakeun mun aya kahayang sok atuh gerawak ca enggak gerak balaka lamun anjeun geus teu suka akang moal rek mamaksa meureun ieu geus milikna urang kudu pepegatan anjeun jadi meureun randa
jadi duda